Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama emak ye, tukang ngarit. Mama ye natarek ngarit deui barudak tuh. Tuh tinggal bade ngarit mama. Mama ada pagawean lagi kan ukur ngarit. Jadi barudak urang teh ayeuna teh keur dina aya fase tersulit cek mamanya. Kumaha kituna? Ayeuna teh mohon urang teh nuju saum. Kadamelan ieu aya wae. Kitunya barijeng kumahanya tayangan cenah sakitu kene cek mah teh anu ngaran-ngaran usaha barudak ai urang anu selalu berusaha mah kitunya hasil mah kege nuturkeun kan aya nu nyebutkeun cenah proses tidak akan mengkhianati hasil tah mah ge prosesna teh rek ngalajukut jadi hasilna teh pasti boga jukut. Dipake maraban domana lintung kete lamun dijual mata ngadatangkeun icis barudak. Dan jangan terlalu mengejar FYP cenah barudak. Jangan terlalu mengejar viral. Perbaiki dulu aja konten kita. Keun bae sanajan bari laladokan oge emang dah pagawean mah kieu. Erek kumaha deui da eueuh nu bisa nu bisa ngahalangan, nu bisa ngagantian ye pagawean emak mah kudu kieu. Ngalajukut, maraban doma, macul. Ngored, ngalajagong. Sakali naik kana tangkal kawung. Tuh itu barudak. Ieu teh pangalusna cukut kieu teh jang doma teh lintuh. Nah dombanana teh. Amun cek di urang teh mah jiga nama nyaho sirung ekol tanan kitu ieu teh nya. Nu enak ieu teh. Tuh. Ieu wae hirup di kampung mah barudak. Ulah sok ngabanding-bandingkeun kahirupan urang jeung kahirupan anu sejen kitu nya. Heuh da moal bisa dibandingkeun segala kumaha ge moal. Sok ayeuna urang dibandingkeun tukang ngalajukut jeung tukang nyeun tahu da moal bisa dibandingkeun ya barudak da bebanana ge beda. Aya nu tukang ngalajukut mah hagan ukur ka mana ieu ngalajukut mah jero. Ka mana ayeuna ngalajukut aya geus hasil mah cicing di imah. Pan beda tukang tahu mah geus meunang kacang kudu digiling. Kudu dijieun tahu, ari geus dijieun tahu teh kumaha carana cenah hayang jadi duit deui dijualna kumaha carana hayang laris. Kumaha cara pemasaranana kapan kitu. Tah urang oge di dunia perkontenan ge nya. Entah itu bade di YouTube, entah bade di PB atau di TikTok. Jadi kieu kumaha carana ngadamel penonton supaya hayang balik deui kana video urang kitu nya. Ai cek mah kieu ngadamel videona sok, ngadamel video anu sekiranya bermanfaat barudak kitu. Menurut mah menurut pengalaman ini kapan sok ningali mah oge aya anu teu resep mah nya heuh sok di-scroll. Kieu mah ibaratna teh mah ngadamel sok anu aya eusian naon we sakemampu urang. Apakah itu di dalam bidang pertanian atau perdagangan, perbisnisan. Haruh, coba jero barudak ieu teh. Tuh, mama keur ayeuna teh konsisten mama ngarit. Keun bae da konsisten mangke oge sok nemu hasilna. Lain nemu deui dah emang bener. Mun konsisten urang konsisten nya. Ngalajukut pasti menang jukut. Pasti dombana alus, konsisten ngalajukut anu alus. Jeung si Abah mah kalah ka mana itu teh karana. Ieu aing sok anehnya barudak. Barudak. Siapa? Anu hirupna seperti emak. Kaleuweung. Ka sawah. Tapi si Abah teh barudak. Kudu we ngingilu anehna teh. Apakah itu karena sesuatu? Apakah naon nya? Bajeng hese lempang nage barudak tuh da jero tuh si metuur kudu kekerenyepan lalaunan. Ordok.
Jero deui ieu tuh. Batur mah cenah bulan puasa teh caricing di imah cenah ari ieu ngarit. Da puasa mah teu nitah cicing, teu nitah males-malesan. Dan nitah ibadah. Abeuna mama balaka we barudak. Puasa teh can bisa. Nya naha cenah nya mak. Can bisa da mama kakara bisa minahkeun dahar wungkul. Can rumasa puasa bisa puasa, da puasa mah yeuh. Jaga hati, jaga mata. Jaga lisan. Jaga panguping, jaga pangamung. Pan di urang mah nya aya nu keur ngagoreng nyeun saroja. Aduh meni seungit. Gimana ieu? Tah eta teh henteu dijaga eta pangamung teh. Heug deui na aya nu keur ngaleueut kitu nya. Cek urang teh kieu, aduh meni jiga nu ngeunaheun itu nu ngaleueut tah eta teh henteu dijaga tina panon. Ai mah can bisa barudak kitu teh, kakara bisa minahkeun dahar wungkul. Ti isuk meureunan ka Janari nya. Lamun burit ka tas magrib. Tah kakara bisa nama kakara bisa kitu wungkul. Aduh. Nah, udah dulu, sekarang mah bade ngalanjutkeun heula ngarit. Ayeuna mah meureun sakitu we heulaanan. Ke lain waktos disambung deui nya. Dadah we ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.